Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dago. Urang teraskeun carita dina judul Si Boled. Dina episode anu kalangkung Kang Dago nuju nyarioskeun kaayaan di wewengkon leuweung Ipis teh nya. Ayeuna teh tos kabuka geuningan tah Rusiana si Jawara Edan alias si Gunul alias Den Kusuma. Malahan mah si Boled oge tos wih deui nya ka di bumina Ki Sanca tos papendak jeung Kang Bakir gitu nya. Kumaha yeuh panjenenganna cariosna? Mangga ka sadayana caraketan. Dongeng Si Boled episode ke-31. Kaayaan di hiji sore. Sorak tongeret lakwe di sisi lemur patemalan jeung sorak manuk nu disarada di sisi leuweung. Jadi saksi balik deuna Den Kusuma si Boled anu ayeuna keur ngariung jeung Kang Bakir katut Ki Sanca tea. Satuluyna mah si Bakir ku Ki Sanca dipiwarang nyalukan dulur-dulurna Den Kusuma, tapi ulah wakageruh cenah ka kadang warga nu sejena mah ieu mah khusus we kabaraya atawa dulur-dulurna Den Kusuma sabab bisi hayangkeun papangih heula atawa pasti wae geus kaharti sakitu lilana di teteangan ayeuna geus datang deui. Singket carita dina kaayaan ba'da magrib Den Darman alias Pak RT tea katut deui si Tisna geus aya di bumina Ki Sanca. Malahan mah dituturkeun ku Mang Utas anu diteang cenah ku Kang Bakir nyamperkeun oge ngilu ka eta tempat hayang papendak cenah jeung sobat atawa kaasup dulur sapagorona tea nyaeta Den Kusuma. Atuh dina peuting eta mah di bumina Ki Sanca teh meuni ragem jalma. Malahan mah Pak RT mah menika bungahna teh kaliwat saking sabab lain ukur papangih jeung dulurna. Malahan mah si Boled oge sanajan cenah kawilang karak papangih teu pati lila tapi da katingali jeung karasa ku Pak RT bela anak si Boled anu asalna kamari-kamari ka itu leungit sabab teu puguh initna teuing ka mana teuing kumaha ayeuna geus papangih deui. Teu kaitung teu bisa dicaritakeun ka bungahna jalma-jalma anu aya di imahna Ki Sanca waktu harita. Kang Bakir jeung si Boled mah teu jauh ti dapur sabab cenah rek sasadiaan rek ngadon mararasak ngalaliwet rek ngilobot ramwe itung-itung pakaulan jeung syukuran geus ngariung deuna sobat dulur jeung baraya anu geus lila teu papangih tea. Kumaha cenah kaayaan di lemur Kebon Jati dina waktu nu sarua dina eta peuting di imahna Juragan Jumawa. Cikeneh geus ngaleos bieu mah bada Isa salah sahiji jalma anu dipentaan tulung ku Juragan Juma karak ngaleos cenah mah poekeun teu bisa nulungan. Lain eta hungkul jalma anu dipentaan tulung teh malahan mah geus aya 3 atawa 4 anu kawilang dukun nah anu di kampung eta atau di kampung sejena
anu bisa meureun cenah nulungan kana kaayaan juragan Jumawa saparakanca anu diitung-itung mah atawa disebut mah maranehna teh kakenaan panyakit paeh sapotong lumpuh atawa meureun stroke teh. Unggal jalma anu dipentaan tulung teu tiasa narulungan. Tapi sajaroning kitu cenah teh ari jampe mah aya jampe, pencet mah nepi pencet, tapi eueuh teu aya karasana ku Kang Jumawa dan Jumawa saparakanca. Kadenge si Gobang nyarita, Kang Kalong, kumaha ieu atuh? Kuring teh jadi bingung rek mintaan tulung ka saha deui. Ayeuna dukun-dukun dareukeun nu jauh oge anu ka itung ka bisa dipercaya bisa nulungan mah geus ditepungkeun geus diundang ka dieu. Tapi hasilna acan ya. Kumaha sugan aya bong bolongan nu sejen sugan ari Kang Kalong mah naonnya mineng kitu bareto-bareto pan meureunana mineng naonnya ngererejengan jeung si Aki teh lain ayeuna hungkul nya sugan we aya kitu bong bolongan Kang Kalong kumaha ieu. Si Kalong tuluy nyarita, Kuring oge hari ningali kana model kieu-kieu mah jadi bingung oge. Ada anu nyaho biasana oge si Aki anu sok ditulungan oge. Ayeuna si Aki kalakah meunang anu meunang kasakitna meureunana jadi bingung. Ayeuna anu sok nulungan kalakah kudu ditulungan jadi hese neangan anu rek nulungan anak saha atunya. Kang Kalong mah kumaha ieu teh nanya kalakah malik nanya. Tapi kamari-kamari kumaha kajadian anu sabenerna sugan didinya aya naonnya aya bong bolongan gitu tah. Bisi aya anu teu kacaritakeun ka kuring. Si Kalong tuluy nyarita deui, Ari sabenerna mah aya juragan den anu can dicaritakeun saujratna, tapi ku kuring arek diwangkungkeun teh ieu mah kumahanya kuring teh rada-rada teu wasa nyaritakeunana. Aya naon kitu kumaha ieu caritana ayo sok caritakeun mending caritakeun saujratna supaya kuring ge puguh mikiranana. Kitu cenah ceuk si Gobang. Aduh kuring teh jadi sabab kieu bingung gitunya. Sabab anu kudu dicaritakeun jadi aya kawiwirang. Kumaha kitu? Naon maksudna ieu teh? Kieu jang waktu harita teh nya anu geus dicaritakeun samemehna ka ujang oge jeung ka sararea we mah ieu. Si nu disebut si Jawara Edan teh geuningan ku urang mah disebutna teh katelahna teh baheula mah tua kampung nu bareto. Eta lain si eta si Kusuma kumaha kitu kumaha kapan eta anu ngabalukarkeun Aki guru jeung Den Jumawa saperti kieu ge. Terus kumaha tuh? Da ari kuring kudu ka manehanana minta tanggung jawab mah rada-rada hoream lu lain kuna naon baheula oge nya ku guru teh ku si Aki ulangan waka kudu neangan atawa ngajorang mah sabab naonnya kuring teh cenah teh can satingkat jeung manehanana mah kuring teh jadi masih kena sahanapeunana ari dina ilmu bela diri mah. Tapi nya ari kapaksa-paksa teuing mah nya kebae istilah nama kajeun korban nyawa atawa kae kebae babak belur oge sapuguh we hitungan anak lah kitu tah. Lain kitu jang ceuk si Kalong deui atau kumaha kitu cenah ceuk si Gobang. Nya banguna teh ieu si Kusuma teh istilah nama ngadoja jeung deui hayang naklukeun kalawan nya sabenerna mah ku kieu oge geus kanyahoan yen meureunnan si Aki teh bisa kataklukeun ku cara kieu nya kitu deui Den Jumawa jeung Den Murka. Tapi
eta kumaha cenah Den murka di bumi na teh da geningan langsung ti kamari oge hayang dibawa ka imahna. Ceuk si Kalong nanya heula nyelang nanya ka si Gobang. Tuluy si Gobang ngajawab, ya eta bingung kuring mah disebutkeun bingungnya teh bingung meureunna hade oge lah dibawa ka imahna mah ngan dina nulunganana meureunna teu bisa babarengan da geuningan menta dibawa ka imahna. Jadi ayeuna mah anu dihareupan ku urang mah si Aki we ya jeung Juragan Juma. Eta kumaha balik deui nu tadi kumaha cenah ngomongna teh si Kusuma teh. Satuluyna si Gobang nyaritakeun yen Den Kusuma teh alias si Jawara Edan teh anu ngabalukarkeun jadi paeh sapotongna ieu ki Peteng jeung Juragan Juma saparakanca teh menta lamun hayang ditulungan kudu menta hampura ka si Kusuma atawa Den Kusuma. Bari menta tulung tanda meureun taluk sabab teu bisa atawa tawakup kana ngaladenan ka bisana ieu si Jawara Edan. Ngadenge panerangan nu samodel kitu tuluy si Gobang nyarita, aduh kurang ajar bener-bener menikah di naon gitunya mani asa menang jeung dia asa gede hulu meureunnan manehna ngarasa yakin mulai jalma anu bisa nulungan iwati manehanana. Tapi gitu-gitu kapikir ku kuring oge sabab jalma-jalma anu kawirang bisa nulungan mah geuningan teu sarangupeun. Duh, tapi lamun kitu mah urang teh kudu mawa si Aki jeung si Juragan ka manehanana. Tuluy di mana cenah eta ngajelaskeun teh aya di manana. Satuluyna si Gobang nyarita. Si Kalong nyarita. Ari nyaritakeun di mana mah tuh ngajelaskeun. Tapi Den, lamun urang are ngalakukeun samodel kitu ge nya meureunnan ka si Aki jeung ka si Juragan kudu dibadamian sabab nu dipentahna oge nya meureunnan si Aki sareng si Juragan murka jeung Juragan Jumawa ari urang mah ngan ukur dharma nganterkeun sajadi besi urang ka ditu oge minta hampura nya urang mah moal dihampura jeung moal nulungan we meureunnan ieu ka si Aki. Jadi nu kudu dibawa teh si Aki anu ditepungkeun jeung eta si Kusuma teh. Jadi ame langsung ya bangun nama seperti kitu Den. Jadi urang teh kudu badami heula ieu jeung si Aki daekeun atawa hanteuna. Aduh, bingung oge nya atuh ge kukuring urang tanya lah si Aki sareng si Juragan lamun teh mah nya maksud teh kitu lamun kira-kira kudu ngalakukeun samodel kitu mah urang kudu badami jeung si Aki nya tangtu oge pasti kitulah dina kituna teh sabab anu kudu ngalakonan oge meureunnan si Aki jeung si Juragan ya aduh nya lamun sanggupeun we ka itu meureun urang anterkeun lamun kira-kira henteu mah nya urang kapaksa kudu ngurusan jeung neangan nu sejen da meureun ari ieu mah masalahna mah aduh wiwirang atuh kieu mah aduh kuring teh jadi amak nyedak tenaga medak kayak model kieu mah amak kur bisa amak hungkul teu bisa mulangkeun ka nyeri atawa aduh ngabalesna. Aduh kumaha atuh Kang ya sugan aya bong-bolongan nu sejen atawa kasaha kitu tah cek tadi di kuring nanya ka Akang beureun Akang masukan pangalamanna leuwih amahanana leuwih lega gitu Kang. Nyari aya sabenerna mah hiji deui jang tapi eta oge kaasupna teh istilah nama naonnya jalma anu henteu saihwan jeung Ki Guru. Jadi sakanyaho Akang mah anu jalma anu mapakan atawa nyaho kana ilmu-ilmu nu kieu teh nya Ki Peteng Aki urang sadaya Ki Guru ieu tuluy deui Ki Sanca jeung deui Ki Barja tapi ujange nyaho kunya lira lah meureunnan
Ieu Ki Barja jeung Ki Sanca teh kaasup musuh garotna si Aki. Nya maksud teh anu bisa ngalawanan si Aki teh ieu tilu aki-aki yeuh. Ki Guru nya ieu dua aki-aki teh deui musuhna si Aki. Jadi bingung urang teh kudu minta tulung ka musuh gitu Jang. Wah, hari kitu mah bingung deui wae ieu. Sugan aya dulur atawa babaturana si Aki sugan gitu tah Ki Guru Ki Pateng nu sejen. Aduh ari sakanya amang mah geus tarilem geus eueuh dikieuna gitu Jang. Sabab anu boga bahasa ayeuna mah ajian kajayaan mah ngan ukur si Aki. Malahan mah kawilang si Aki teh leuwih sepuh tinimbang eta aki-aki nu sejenna gitu tah. Anu dianggap sakti teh mah Ki Sanca jeung Ki Barja jauh umurna mah. Nah eta mah bisa disebut cekuring mah aki-aki kolot ku maneh lah. Tapi ari si Aki mah pan panjang umurna teh boga ajian kajayaan teh Jang. Nya meureunan batur-baturna atawa dulur-dulurna teh mah geus tarilem atawa geus eueuh dikieuna ayeuna mah. Nya kawilang meureunan anu bisa dipentahan tulung mah ukur eta Ki Barja jeung Ki Sanca gitu Jang. Aduh bingung oge nyari kitu mah. Tapi sugan aya anu kabawahan di Pakidulan atawa di daerah Tatar Wetan gitu Kang. Anu kira-kira bisa nulungan ka urang gitu tah. Ceuk si Gobang. Si Kalong terus nyarita deui. Aduh, hari kitu mah Kang teh tuh bisa meremong bolongan Jang Ong. Dah, aduh, lamun dina aya oge meureunnan ku urang teh kudu deteangan. Lamun deteangan teh nya meureun kudu make aya waktu lilahna ieu. Ku leumpangna oge ka ditu. Make meusing make kendaraan oge da keukeuh we. Istilahna mah urang teh kudu ngorehan kudu loba tatanya. Jeung deui cantang tuh deui bisaeun atawa henteu na. Jadi lamun teh mah hayang buburu teh mah nya meureunan nya kaduduaan ieu Ki Barja jeung Ki Sanca ieu. Coba deui dengan denge dina ucapanana si eta tah si Kusuma teh moal aya nu bisa nulungan cenah iwal teh manehanana. Jadi lamun urang ka Ki Barja oge cantang tuh. Lamun urang kaki Sanca ge cantang tuh kan meureunan lamun urang kaki Sanca mah urang minta hayang nyaho alamatna we ieu si Kusuma supaya babari di tepungan nyaho gitu alamat tempatna di mana jadi nyaho aek di tepungan teh mah kitu Jang. Ngadenge kitu tuluy si Gobang nyarita. Ari kitu mah meureunan bolak-balik dekok. Nya ujung-ujung nama urang teh kudu nya tumada taluk we meureunannya. Aduh nyerah teh aduh. Hari kitu mah urang teh bingung. Nah si Aki daekeun atawa henteu nya yeuh. Tuluy deui juragan Murka jeung juragan Jumawa teh daekeun henteu deui. Aduh bingung ya nya. Kitu cenah kaayaan dina pihakna Ki Peteng teh. Malahan mah unggal peuting teu karasa. 2 poe, 3 poe, saminggu, 2 minggu, tuluy mang bulan-bulan. Manehna keukeuh acan luntur hatena encan wasa ari kudu menta hampura mah ka Den Kusuma atawa ka Ki Sanca teh. Ngarasa can taluk beureunan. Malahan mah murid-muridna Ki Peteng disebarkeun ka unggal tempat jangneangan nukun kira-kira anu bisa nulungan kana kaayaan eta Ki Peteng jeung juragan Murka jeung juragan Juma. Hasilna tetep sarua eueuh anu mampuheun. Kaayaan di kampung Kebon Jati jeung di lembur babakan Gunung Ipis. Kitu we robah-robahna mangsa henteu karasa. 3 bulan we ti kajadian Ki Peteng kawisaya teh ku Den Kusuma anu jadi paeh sapotong.
kahirupan si Gobang menikah asa seuseut-seuat. Malahan mah juragan istri pamajikan Den Juma alias Den Titi Tea. Ambu Titi berenangnya anak sekolot. Ieu Ambu Titi teh minang ngampreng sabab nempuk kayaan salakina anu eueuh robahna. Menta tulung mah menta tulung, menta jampe jeung umbar mah tuluy dikeureuhkeun. Tapi kajadiana hasilna tetep sarua eueuh robahna. Satuluyna ku pihak Ki Peteng ieu alias si Gobang jeung si Kalong kadenge yen anu ngaranna Den Kusumah teh cenah ayeuna mah geus tanjreungkeun di leuweung Ipis cicing di imahna Ki Sanca. Beja eta geus kadenge di kamari keneh bulan ti bulan-bulan nu samemehna, tapi dina hate maranehanana can aya niat jang nepungan ka Den Kusuma atawa komo-komo ka Ki Sanca. Satuluyna mah kalungguhan anu asalna arek dipasrahkeun ka Juragan Murka ge dibolaikeun, malahan mah geus diangkat jalma sejen anu jangeusik kana eta posisi kursi kakawasaan jadi kubu tea teu jadi ku Juragan Murka anu pada akhirna mah kumaha cenah kalungguhan jadi tua kampung saheulaanan encan di angkat saha-sahana anu arek jadi tua kampung. Sabab tua kampung heubeul nyaeta Den Murka gering anu arek diwariskeun Juragan Juma oge gering. Samentawis mah cenah samentara dieusi heula ku Pak Ici lembur babakan lembur kebon jati jeung ku Pak RT. Samemeh engke aya jalma anu arek dipilih ku kadang warga. Akhirna genep bulan ti mimiti Ki Peteng jadi paeh sapotong. Satuluyna lah-lahan si Gobang menta supaya badamian Ki Peteng jeung Juragan Murka katut Juragan Jumawa supaya daekeun menta dihampura cenah jeung ngaku kana kasaktianana ieu Den Kusumah anu dina waktu ayeuna. Tapi ari Ki Peteng mah heuras hate, malahan mah cenah bari ngaharewas sabab teu bisaeun nyarita anu rada tarik tea masih keneh pangaruh tina paeh sapotong eta. Mendingan keneh mawat seperti kieu daripada kudu ngaku taluk cenah ka Den Kusumah. Nya kitu deui Den Jumawa. Kumaha cenah ari Den Murka teh? Den Murka mah manehna ngarasa taak jeung deui. Ari manehanana mah teu boga kasomongan dina hal kanuragan atawa kasaktian ilmu bela diri. Nu jadi kasomongan manehanana mah ngan ukur kakawasaan jeung jadi tokoh eta oge kabawa ku Juragan Jumawa. Den Murka mah lah-lahan menta hampura ka Den Kusumah teh anu cicing di imahna Ki Sanca. Satuluyna kasaksian jeung kadenge ku si Gobang eta Den Murka teh geus bisa cager deui sakumaha sabihara jeung sabiharina. Malahan mah dina hiji waktu sempat oge nyimpang nganjang ka imahna Juragan Juma. Tuluy nepungan cenah teh arek ngarongok. Ngadenge arek ditepungan ku Juragan Murka anu ayeuna geus menta hampura ka Den Kusumah teh. Ki Peteng mah mungeun pisan heuras hatena. Keukeuh peuteukeuh malahan mah malik amok ka Juragan Murka. Juragan Juma ge sarua wae mung ditepungan mung papanggih cenah jeung Juragan Murka. Anu akhirna Juragan Murka teh ukur bisa papanggih jeung si Gobang ngawangkong jeung si Kalong. Manehna nyarita, "Kieu kuring mah menta hampura we ka sadaya sabab
kuring teh ngerasa berat lamun tuluy nyandang sakit anu samodel kamari-kamari mah leulus tangan pangawasa aya ngomong oge geuningan nya aku aranjeun oge kasaksian ayeuna si Aki ujung juragan Juma ngomong oge jiga haharewosan tak kaya anu berat seperti kitu mah kuring teh ngarasa lamun lila-lila teuing mah teu sanggup kana nandanganana nya kuring teh komodo didongsok tuluy-tuluyan ku pamajikan supaya kuring minta dihampura tuluy minta ubar ka Den Kusuma anu akhir namanya aya meureunna 2 minggu ka tukang mah kuring teh nepungan Den Kusuma da menikah langsung teu sakara-kara poe eta keneh kuring teh ngarasa jagjag ngan ari tika jadi jagjag bener nama aya tina 3 poe atawa 5 poe nama malahan mah ayeuna geus 2 minggu teh kata kasaksian ku sorangan meureun ieu kuring ayeuna geus bisa ngudang gidig bisa ka dieu ngalogok nya maksud teh kahiji hayang nyaho kaayaan si Aki sareng juragan Juma nya saperkara deui ari kira-kira bisa mah ujung kersa kitu tah si Aki sareng juragan nya nyuhunkeun lanong we ka itu atuh tah ka Den Kusuma sugan we da katinggalina mah keur nepungan kuring oge menika teu riuk-riuk aya pasoman itu ieu tibang beureunan hayang ditepungan hungkul nya ieu mah nya istilahna mah kuring mah ngan ukur kaluangan sugan kahartos kitu tah ku si Aki jeung juragan kitu cenah geus ceuk juragan murka waktu ngawangkong ujung si kalong katut si Gobang teh ngadenge omong-omongan juragan murka samodel kitu si Gobang nyarita nyah maneh mah kecing teu satia kawan lamun teh mah kuring wasa ayeuna keneh oge ku kuring dikibas lah dieuweuhkeun lah maneh di alam dunia ieu tapi aduh ayeuna mah geus beda kaayaanana tapi dina hiji waktu mah hati-hati anjeunna adege ancaman ti si Gobang samodel kitu tuluy Den murka nyarita deui hampura teu pisan-pisan kuring mah hayang jadi mumusuhan di antara urang malahan mah kuring ka dieu ge lain arek mihak ka Den Kusuma lain arek istilahna mah ngamusuhan ka Den Jumawa ujung ka si Aki da nyaho sorangan meureun urang teh lain sapoe 2 poe rurujeungan teh ngan kuring mah bakat tuku teu kuat nandangan ieu kasakit teh jadi menta luntur galih manahna we eta mah bisa ngahampura ka kuring anu teu kuat jeung kuring mah nya tadi oge teu maksa jeung teu naonnya teu nitah kitu tah ngan ukur ngaluangan hungkul ari kuring mah eta mah sanajan kuring ayeuna geus minta tulung ka Den Kusuma oge ulah jadi istilahna mah kagorengan di antara urang-urang maksudna kuring mah istilahna mah teu jadi akur lah untuk ngajadikeun kuring jadi mihak ka Den Kusuma mah kamari teh ngan ukur kuring mah minta tulung we supaya diubaran gitu tah no gitu teh ngaranna teh istilah mah teu satia kawan teu sama pahit sama manis dina manisna hayang sasaruaan dina pahitna hayang cager sorangan kuduna mah ulah samodel gitulah ngadenge kekecapan anu tetep heuras ti si Gobang samodel kitu juragan murka tuluy nyarita nya eta mah kumaha anjeun we meureunna nanggap ka kuring kumaha-kumahana ngan da istilahna mah ku anjeun oge kasaksian jeung bakal karasa urusan anu saperti kitu teh kumaha ripuhna komo anu ngalamanana mah nya kuring mah rumasa palebah dieu mah teu kuat ceuk kuring oge mantakan tika menta tulung intina mah menta ubar ka Den Kusuma oge saperti kitu nya eta mah ieu mah kuring ka dieu oge lain arek nanaon lamun kuring arek teh mah jahat atawa istilahna mah henteu upama kasih Aki ka juragan Juma oge itu
moal hayang nepungan ka dieu meureunnan. Mantakan kuring ka dieu ge ulah aya kagorengan di antara urang-urang teh. Tah ku kituna ari kuring mah ngan ukur aya arek bisa ngalongok sanajan teu pal tepung oge nya. Istilahna mah saeutikna geus kasaksian meureunnan ku Ujang Kalong ayeuna ye jeung Ujang Gobang ye. Nya ku kituna mah ayeuna mah kuring mah arek pamit we mangga atuh ka sadayana sampurasun ah. Teu lila ti dinya Juragan Murka teh langsung pamitan indit we ngabeng beos ninggalkeun si Gobang jeung si Kalong anu aya di hareupeun tepasna imahna Juragan Juma teh. Aduh bingung oge ya. Ayeuna ku kuring lamun di raponan teh mah bingung sabab diantara oge ningali kana kitu nama teu salah eta si Murka teh. Ada aku kuring oge karasa nu urusannana komo nu ngalamanna mah. Ada Mang Kalong kumaha? Aduh, kuring ini bingung ya. Satuluina si Kalong nyarita. Wah, kieu Den. Ari masalah si Murka mah keun kembailah urang we anggap jalma biasa. Ayeuna mah teu bisa disebut musuh, teu bisa disebut dulur oge ari kitu mah. Ceuk Ujang teh mah tadi teh teu sama pahit sama manis. Aduh, nah jeung deui ayeuna ku urang lamun teh mah ningali kana kamek mah deuh hayang kumaha mah. Tapi urang oge kudu mikir kana balukarna. Nah dari kitu mah berenang nyawa sorangan urang teh ayeuna teh keur dina kaayaan lemah biseuna teh tamiang malit kabitis kalau ka urang nu ripuh engkana teh Kang Jang. Kaharti bener kaharti. Singkat cerita ketika mautna Ki Peteng mah henteu tika di menta tulung teu sempet menta tulung ka Den Kusuma. Sanggeus aya maot ieu Ki Peteng Juragan Juma oge ngarasa merentak jeung akhirna mah minta tulung oge ka Den Kusuma teh. Satuluy mah manehna minta diubaran tuluy teu lila ti dinya oge cager sakumaha sabihara jeung sakumaha bihara-bihari. Akhirna anu arek jeneng janten kuwu teh ayeuna mah teh jadi. Tuluy deui ieu Den Murka teh balik deui narima kalungguhan jadi tua kampung. Kumaha cenah Den Juma? Den Juma balik deui oge jadi warga kampung Kebon Jati sakumaha saasalna manehna henteu jadi tua kampung. Malahan mah satuluyna mah teu dipercaya jadi RT acan. Gitu cenah kaayaanana Ki Peteng teh anu akhirna mah maot cenah tah. Malahan mah teh sempet minta hampura heula kitu tah. Tika maotna dina kaayaan anu gering sabab meureun masih keneh heuras. Mung minta hampura ka Den Kusuma teh. Prung cenah eta mah rampung carita kaayaan Ki Peteng Juragan Juma jeung Juragan Murka teh. Ayeuna urang malikan ka tukang kaayaan si Boled. Samebehna si Boled saparantosna ngumpul deui teh jeung guruna nyaeta si Gundul. Ukur sapeuting manehna teh ngenong di imahna Ki Sanca teh. Satuluy mah ngilu deui ka lemur cicing rumendek di imahna si Bakir teh. Malahan mah Kakang Bakir teh dicaritakeun aya tugas cenah ti guruna jang neangan pangalaman jeung bisa neangan luang, bisa tapak tapi lain dinusuni tapi nyaeta tapak di kota. Hartina mah beureun neangan pangalaman ti balarea. Ngadenge kakecapan ti si Boled samodel kitu. Kang Bakir kaingetan yen si manehna teh boga pancen hayang neangan naratas deui kaayaan anu sabenerna saha ari si Boled teh. Satuluyna manehna teh ngajakan si Boled arek ngalalana neangan asal usul si Boled.
sakumaha anu pernah dirancanakeun manehna arek mimiti naratas jalan ka kampung anu disebut Kampung Leangan Kampung Cibodas teh. Waktosna paratos cekap kanggo episode nu ayeuna. Nah, mudah-mudahan dia carios ti Kang Dagol bahan katampi sareng janten pang pemberahmana. Ngaturkeun nuhun ka anu parantos subscribe, like atawa komena. Mudah-mudahan kasayaan para wargi dibalas ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun milik rezekina, dibarokahkeun dina pakasabana. Wilujeng patepang deui dina video sareng episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.